Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para wargi tepang dangu deui sareng Mang Iday dina acara Mang Dongengkeun. Urang mulangkeun katineng ku mangrupi dongeng-dongeng anu kapungkur anu ayeuna didongengkeun deui ku Mang. Jejer atanapi carios anu juju di pedar teh nyaeta carios Si Buntung Jago Tutuga, karangan Bapak S. Sukandar anu ayeuna diserat deui atanapi disalin deui ku Bun Bunyamin. Sateuacan urang teraskeun deui pedaran ieu lalakon. Mang bade nyuhungkeun rojongan ku mangrupi nyaeta partisipasina sateuacan ngadangukeun teh kepala wargi disuhunkeun mencet heula tombol like-na taeta anu ditandaan ku Mang anu beureum. Teras anu teu acan subscribe-na mangga kantun dipencet taeta sareng tombol loncengna. Atuh cenah Mang hoyong dibagikeun cenah ieu teh kantun dibagikeun dipilih aya nu tacan terang wargi-wargi urang nu sanes. Teu cenah Mang kumaha yeuh upami hoyong teu ieu rada irit kana kuota ngadangukeunna kumaha di ieu heula di-download heula tos di-download di pareuman we datana tah supados teu raranegan sareng lancar jaya ngadangukeunana. Mohon sakitu. Kunaon Mang cenah kedah kitu heula atuh nu kahiji Mang teh supados terang seueur keneh henteu anu mikalanep kana ieu dongeng tah eta fungsina tombol like teh nya. Anu kadua nyaeta cenah naon subscribe teh kangge naon Mang? Kangge pangrojongna ka ieu anu di gagaduhan channel nyaeta ya di channel sareng deui kauntunganna teh urang terang episode-episodena moal kalangkung kitu da aya pemberitahuana tina tombol lonceng teh sareng subscribe. Mung sakitu nada pamunuti Mang mah nyaeta rojonganna kangge kalancaranana ieu acara dongeng supados lancar. Mangga atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan wae kumaha lalampahan Si Buntung Jago Tutugan ieu urang pedar ayeuna keneh. Mangga kaparayun sadayana. Hanca anu tuna dina dinten kamari dugi ka mananya aya nu tarang para wargi. Mohon dugi ka Bahrowi anu bade di buntungan nyaeta ku Pamardaka bade ngabuntungan Bahrowi mohon nya dugi ka dinya nya mohon ya. Mangga atuh urang lajengkeun. Dina kaayaan kitu bedog anu dihembatkeun rek nigas leungeun Bahrowi teh kacida Pamardaka ngaranjugna sabab teu kanyahoan ti mana datangna ujug-ujug peleuwar aya batu anu meneran pisan keuna kana pigeulangna. Sanajan teu ngabahayakeun tapi balukarna bedog anu rek dipake nigas leungeun Bahrowi teh jadi robah arah. Antukna Bahrowi jadi salamet. Nasaha anu aya anu curang kieu teh? Ceuk Pamardaka bari rurat reret ka sabudeureunana. Tetela ningali ka Sudinta jeung Ardasim masih keneh ngagaloler. Nempo Pamardaka keur rurat reret kitu kasempetan pikeun Bahrowi mah geuwat manehna cengkat terus ngababuk pigelang Pamardaka nepi ka bedog nu dicepengna murag. Eta bedog dirampid ku Bahrowi
satulus-satulus tenolih deui ka anak buahna anu masih ngabebengkang. Deregdeg wae manehna lumpat kabur ngagunakeun jurus lengkah 1000 lantaran dituluykeun oge moal untupan jeung moal aya piuntungeunana. Ningali gegedugna jecer teh Sudinta jeung Ardasim oge ngapelecet nuturkeun, "Tayoh kapatut jawara teh." Cek Pamardaka bari melong Bahrowi anu ngabecir. Sanggeus jauh reg bae Bahrowi teh eureun terus diuk dina batu. Panona ngaliuk deui ka jajalaneun anu bieu diliwatan. Ingis Pamardaka nyusul. Manehna yakin lamun ka Sudinta jeung Ardasim mah Pamardaka teh moal kitu kieu. Sabab maranehanana mah ukur kababawa eueuh patula patalina jeung Pamardaka salian tingareureukkeun kacape teh bari sakalian we ngadagoan Sudinta jeung Ardasim. Acan oge tiis kesangna ti kajauhan katingali Sudinta jeung Ardasim teula lumpat ngan lempangna ngagaredig semunu rusuh. Sanggeus deukeut Sudinta ngomong, "Aduh Kak, kumaha make nengakeun kuring ieu teh? Aduh, ampir we kuring duaan ngababatang." Pokna bari gek diuk nangunyar, Hari kamarane mah malah naon euy, si Mardaka teh. Nu mata kaing ngabalecet we tadi teh. Teh lah masih kuat si Mardaka. Lamun tenaga aing teu beak mah bisa dipakalangan tadi. Sing haram cadu teuing kudu mundur. Tembal Bahrowi ngahuntu miceun ka era. Lamun tadi aing awan nulungan, geus pasti leungeun aing jadi buntung dulu. Cek Bahrowi bari ngaberi gidik. Kutan. Saha kitu anu tos nulungan teh Kak? Ardasim nanya semu heran. Nu eta teuing puguhan, aing oge helok. Asa teu kaharti ku ati teu kaoncal ku akal deui. Aya nu andon suka bebela bari jeung teu kanyahoan jirimna. Cek Bahrowi bari tarangna ka tembong kerung. "Poa anu ngageugeuh di dinya Kak." Sabot kitu gorobas ti palebah rungkun aya nu ngagorobas. Atuh lain deui raruwaseunana Bahrowi jeung sabalad-baladna teh. Tiluanana patinggara jeleng katingali beungeutna anu ting puringis. Pucung hul ani, mucung hul bari jeung sasarengehan neuteup kanu tiluan. Ningali kitu ana gantawang teh mah eta Bahrowi. Boro mah manehna teh geus tibuburanyat sok sieun nu ngagorobas teh Pamardaka. Kari-kari anu ngagorobas ani budak anu tadi ku manehna ditalipak. Dasar kunyuk sia, ngada nutur-nutur aing. Jeung kurang ajar deh, naon maksudna sia ngaruruas dulu. Cek Bahrowi bari malotot. Hehehe, hampura Pak. Hampura we tadi tos ruas Bapak. Cek Andi lelewana teh estu matak ngahudang amarah. Sugan ku aing kudu ditampo sia mamang keluk teh. Bahrowi tetep ngebrehkeun ka keheulna. Ulah galak atuh Pak. Bapak lain kadua ngahunuhunkeun ka abdi teh Pak. Lamun tadi Bapak kuring teu ditulungan ku abdi, pasti tah leungeun Bapak teh ngalaman nasib siga leungeun abdi. Cek Andi bari ngacungkeun leungeun kencana anu buntung semet pigeulang. Satuluyna manehna ngadongkang batu sagede inung suku. Terus tatanggahan kabeneran di dinya teh aya tangkal buah limus anu keur meujeuhna leubeut. Peluar weh eta batu teh ditengorkeun ku Ani anu kana limus anu nenggang tadi. Sakali nengor meneran pisan kepluk eta limus teh murag. Maledog limus sakitu luhurna oge babari Pak. Komo maledog eta leungeun anu keur nyekel bedog siga tadi mah Pak. Cek Andi bari ngahehe. Bahrowi kacida helokna ningali wawesen Andi teh.
Jadi mane anu tadi meledokeun batu ka si Maraka teh? Aduh, nuhun jalu. Kumaha bapak kudu mulang tari mana? Bahrowi nanya. Nya eta we Pak, sakumaha kasauran abdi tadi, jadikeun abdi murid bapak. Cek Andi bari neuteup seukeut. Bau jalu bau, lamun hidup rek guru mah sono jonto dipento oge moal kasasaha dulu. Gubragna kabeh ilmu panemu bapak teh. Hidup bakal jadi ahli waris sakabeh ilmu bapak. Sabab bapak mah teu boga budak. Hayu rek melu mah hayu. Bahrowi ngomongna teh bari ngadeuketan, terus ngusap-ngusap sirah Andi. Ngadadak timbul sanyaah tur deudeuh ka Andi. Petana langsung robah 180 derajat. Manehna ngarasa kahutangan budi kana jasa Andi anu kacida gedena. Lamun seug tadi leungeunna buntung, geus pasti manehna bakal nandangan kasusah anu kacida. Bakal ngabuntut bangkong mugagkeun usahana, sabab pikeun manehna mah anu pagaweana babadog jeung rarampog anu pasti kudu boga anggota badan anu sampurna. Para wargi sadayana teu kacatur kumaha obrolan Bahrowi jeung Andi. Cindekna poe eta keneh Andi jadi muridna Bahrowi. Andi dibawa ka hiji tempat anu ngaran Gajah Ngambung, anu perenahna di sisi Gunung Haruman, anu masih hara-haraeun. Harieum sarta meh jarang kasaba ku jalma-jalma. Teu munasabah kaayaan patempat anu kitu teh kacida cocogna lamun dipake tempat penyumputan mah. Bahrowi Sudinta jeung Ardasim kaopat Andi nikreuh leumpang sakapeung kukurubutan nyorang remetna jajalaneun. Si Ruyuk Masatya nuturkeun bari teu weleh ngagelik di luhur. Sabenerna mah teu mantes lamun eta tempat teh disebut lembur, sabab di dinya ukur aya 3 imah anu jarakna jarau. Anjog ka hiji imah anu ayana persis palebah mumunggang leuweung. Ti handap mah teu katingali di dinya aya imah anu buruanana lega tur resik. Andi anu saja jalan katinggalina jigrah pisan teh langsung ngarasa betah. Isukna lantaran ku ayeuna mah Bahrowi teh can aya rencana naon, nya manehanana nyumponan kahayangna Andi. Poe eta Andi ngamimitian diajar, mimitina mah gerakan-gerakan dasar we anu diberena teh. Ari Andi anu memang kacida calakan, geus mah manehna boga dadasar anu kuat. Nya dina sakali ngajarkeun teh langsung apal. Hal eta tangtu kacida matak pikabungaheunana pikeun Bahrowi mah. Manehna beuki gede hate dina ngajarkeunana teh. Bahrowi anu memang geus nyiapkeun Andi pikeun jadi andalanana teu kagok dina ngetukeun sakabeh elmuna teh. Manehna boga rencana sabab mimitina mah anak buahna teh loba, tapi kulantaran loba anu misahkeun maneh saperti Adria anu ayeuna geus teu deui dek mimilu. Sagedengeun ti eta dina urusan babadog jeung rarampog teh loba pisan saingan. Sanajan bener kabehanana teh sapaham, tapi ari dina urusan rejeki mah tara ieu aya nu daek ngelehan. Ku kituna Bahrowi dina ngagemlengna teh teu kagok. Samalah Andi teh dibere pangajaran kilat anu tujuanana sangkan bisa kapetik hasilna ka ala buahna. Hiji poe sanggeus narengse reureuh latihan, Bahrowi nyalukan deui Andi. Dulu, kumaha masih sanggup nuluykeun latihan teh? Bahrowi nanya. Mangga Pak, siap. Andi ngajawab haget naker. Beuh, meuni eueuh kacape ta Andi. Tadi teh aya 5 jamna latihan, ayeuna geus rek deui wae. Sudinta ngaharewos ka Ardasim anu tita tadi anteng nyerangkeun tina golodog. Bener euy, kata Haji aing oge kucalakanana. Tembal Ardasim. Ani, bawa badogo sakalian, coko tuh nu gantung dina bilik. Cek Bahrowi bari panona ngarindat ka Sudinta jeung Ardasim.
Ani anu kakara oge turun tina golodog teu loba tatanya, manehna balik badan terus rek asup deui ka jero imah. Pas ngaliwat ka hareupeun Ardasim jeung Sudinta anu keur caringogo di buruan. Ani kacida kagetna sabab teu gugur teu angin Sudinta jeung Ardasim meh bareng sakilat ngahiukeun peurupna ti kenca katuhu ngala ke kemplong Ani. Cek ijiran mah tangtu eta peurup Sudinta jeung Ardasim teh bakal ngahanca ka kemplongna, tapi harita lain di kieuna reuasna Ardasim jeung Sudinta. Ani lain nyingcet manehna ngakentuskeun leungeun buntungna dipake mapag pigelang Sudinta. Ari suku katuhuna rikat nejeh gado Ardasim. Nanaonan ari Mang? Des cedak. Sudinta jeung Ardasim kontan ngagoak. Ardasim ngarasa gadona asa bemo. Sedengkeun Sudinta muringis. Punten ya Pak Wargi. Sedengkeun Sudinta muringis bari kekerepengan sabab pigeulangna meuni asa dibabu ku halu. Hebat Ani, hebat. Halus. Bahrowi bungah pisan. Aduh, hampura Mang. Manginta Mang Dasim hampura. Cek Ani bari gawat rek muru ka Sudinta jeung Ardasim. Kun mai antep kun Ani. Bongana beca nangap enteng. Yo Ani, petana ki Sudinta jeung Ardasim teh lain maksudek nyilakakeun hidup dulu. Tapi mangrupa pangajaran kahiji Ani. Nyaeta sing saha bae oge teu bisa dipercaya. Leuwih sanajan jero masih bisa diteuleumon. Tapi hate jalma mah sanajan deet mah bisa kakobet. Tegesangan diri pribadi anu bisa dipercaya sagemleung nama. Omat matak Ani, catet urang ulah kagelo kunu bodo, katipu kunu lunguh. Ulah kapelet ku cerewetna tukang gurilem anu nawarkeun kanu moal meuli. Punten para wargi. Pikeun Ani mah kanyaah Bahrowi ayeuna anu estuning lain jijieun teh tangtuna kacida matak pikabungaheunana sabab cara kitu teh mangrupakeun jalan hiji-hijina pikeun maluruh jalma anu geus nandasa bapana. Hiji jalma anu boga ceda dina beungeutna tapaka sabet ku bedog bapana teh anu tayalian ti Adria anu ayeuna geus misah ti Bahrowi. Tapi sanajan kitu Ani tara sok pirajeunan tatanya boh ka Bahrowi boh ka Ardasim atawa Sudinta estu dipendem we jadi rahasia dirina sorangan. Kocapkeun ayeuna Aki Surdi, manehna ngarasa dedepeun pisan ku Ani sabab Ani init sok sanajan dina inditna teh bebeja heula tapi lantaran ti isuk keneh can bol-bol nya manehna nyobaan neangan bari mapai jalan anu brasna ka Batu Gede. Tapi nya kitu weleh teu kapanggih malah ngadon papanggih jeung Pamardaka anu harita memang deuk nepungan manehna. Saterusna mah bari lempang teh Aki Surdi darekdak nyaritakeun ngeunaan Ani. Teu kurang kagetna atuh Pamardaka teh, tapi waktu ditanyakeun bisi di jalan papanggih jeung budak anu umurna kira-kira 15 tahunan, Pamardaka weleh gigideug. Eta wartosna bade ka mana cenah, Kang? Pamardaka nanyakeun ka Aki Surdi. Ngawa mengenga luncak di imah teh aingnya cek nganggama anggus nganggasa bapaknya anu cenah eta jalma teh aya cirinya nya eta cara beungeutnya tapak bedog bapaknya nyari ka kajadian harita. Kira-kira udah apal tuh bega anu cirinya model kitu.
Aki Surdi terus nanyakeun sabab manehna geus apal pisan lamun Pamardaka teh arapal pisan ka komplotan begal-begal. Asana mah teu aya. Sabab najan abdi apal oge ka komplotan begal sapertos Bahrowi, Ki Jantra, Wigena, tapi anak buahna teu aya anu gaduh ciri atawa cedak beungeut namah Kang. Cek Pamardaka anu bari lempang teh tarangna kerung-kerung we bangun anu keur nginget-nginget. Ari dipake ngobrol mah teu karasa Pamardaka jeung Aki Surdi geus narepi ka imah. Rarasa duduluran anu geus matri pikeun urang lembur. Nalika ngadenge aya Pamardaka di imah Aki Surdi teh meuni rabul narepungan. Ki Jatma oge ngahaja mentingkeun datang nepungan. Ti dituna mah itung-itung ngamil hate jeung sok sieun Aki Surdi ngadon cuam caem nyaritakeun kajadian kamari. Aki Surdi anu kakarasa bulan di cicingan Andi geus sakitu ngarasa kalengitan. Komo deui Ki Sahudi malah sanggeusna badami jeung pamajikanana. Manehna gilig rek maluruh Andi. Niat namah kanu deket we ka Pasir Banteng, ka Panenyoan atawa ka Batu Gede. Kabeneranana teh ngadenge beja yen Mang Amir rek ka Panenyoan sabab ngarasa sono cenah ka Aki Surdi nu jadi bapana. Geus lila teu nepungan. Ku kituna sanggeus pasini nya maranehanana arindit bareng. Rebun-rebun duaannana geus arindit ka Panenyoan. Teka catur di jalana Ki Amir jeung Ki Sahudi geus narepi ka Panenyoan. Aki Surdi jeung Nini Uti kacida pisan bungahna dumeh kadatangan Ki Amir anu jadi anakna. Sanajan datangna teu jeung pamajikanana. Ki Cawugi mah kagekek nyang anji meuh nya. Aki Surdi nanya sanggeusna ngobrol ngaler ngidul teh. Sumuhun Aki, geuningan eta budak teh aya ka dieu nya. Ki Sahudi kacida bungahna, tapi ka bungahna langsung sirna sanggeus ngadenge carita Aki Surdi. Eta ugi geus saminggu eta budak teh ingit geus dipaluh eta oge nya kanu deukeut we teangan teh da ceuk jijiran mah moal jauh. Paling ka Pasir Banteng atawa ka Batu Gede. Tapi nya jangan ditatanyakeun oge deui. Weh, teu aya nu apaleun. Sanggeus monok sapoe di imah Aki Surdi, Ki Sahudi balik deui ka Cipancar bari mawarasahan nyelu anu pohara. Para wargi sadayana ayeuna urang caturkeun deui kumaha Andi. Harita sanggeusna manehna digemleng berang peuting ku Bahrowi. Manehna ngadenge beja yen isukan cenah Bahrowi rek init ka Panenyoan. Ngan teu ngabejakeun ngeunaan urusanana mah. Tapi waktu Andi menta milu teh Bahrowi satuju pisan. Abdi ngiring panya, cek Andi harita. Ngahayu Andi, sabab rek jeung saha deui hidup di dieu. Ditinggalkeun sorangan di Gajah Ngambung mah. Tembal Bahrowi. Kenging atuh abdi nepangan pun Aki Surdi tosono Andi teh, Pak. Andi nanya deui. Atuh nyapugo we meunang. Ngan oma hidup ulah cumarita nanaon ka Aki hidupnya. Yang tetep hidup mah kudu milu ka bapa deui. Bahrowi siga nu sieun Andi terus cicing deui di Panenyoan. Pasti atuh Pak. Lapanan abdi teh hoyong teras diajar sareng milari pengalaman. Tembal Andi. Ade jalu. Ari hidup boga maksud kitu mah. Dina hiji peuting Bahrowi Sudinta Ardasim ngariung di imahna Sudinta anu ayeuna di wewengkon Batu Gede. Ani isukan orang ke Panenyoan teh ayeuna mah juga ditu ngerasare ngerarura supaya isuk boga tenaga sabab jaka ditu teh lumayan jauh. Cek Bahrowi.
Ani teu loba tatanya manehna muru ka tengah imah, goledag gue merenahkeun manehna ngagoler dina samak pandan sisi bilik. Ari Bahrowi jeung anak buahna badami di dapur. Samemeh reup teh pikiran Ani bet kumalayang ka mangsa ka tukang bruh breh naremongan, mangsa keur ulin di lemurna jeung babaturana. Karena lawannya si Jumad, si Juhri, si Kemed. Hehehe. Jadi inget kejadian baheula waktu ngaheureyan kuda Paji Sobana. Untung harita cepdana kaburu kasangap. Lamun teu cigana bakal celaka. Hahaha. Eta deui naha kuring bet pirajanan pangasupan kasir kana Cilimuning. Sugante moal ngabalukarkeun mundingna jadi edan. Andi ngalamun bari ngararasa ruas ka ayeuna-keun. Lantaran anteng ngalamun jeung meureun bakating ku capek antukna les wae manehna sare tibranakar. Sapkapeung kadenge kerekna anu nyegrek. Kacatur isukna. Bahrowi sapara kanca geus sagedrek miang ka panenyoan anu tujuanna tayalian rek ngadatangan atawa rek ngarampog imahna Ki Jatma, jalma anu kasohor pangjegudna di panenyoan. Tapi Andi mah teu apaleun kana rencana eta teh. Bahrowi Sudinta jeung Ardasim kaopat Andi lunta ti Gajah Ngambung ngajugjug ka panenyoan. Anu pikeun Andi mah poe eta teh poe mungaran manehna lunta sangeus aya kana genep bulana narima gemlengan ti Bahrowi. Andi anu memang calakan sanajan can sacap sataun, tapi manehna geus nyangkem sakabeh ilmu anu diketrukeun ku Bahrowi. Atuh Bahrowi kacida pisan deui gede harepanana, dumeh ayeuna Andi anu cek itungan mah masih keneh kaasup budak anu kakara mangkak rumaja, tapi tingkat pangabisana geus teu bisa dianggap enteng. Keur mah deui manehna boga kaistimewaan tinu sejen nyaeta leungeun kencana anu buntung anu pikeun Andi mah mangrupa hiji sanjata anu lain dikieuna hebatna. Komo deui ayeuna sanggeus narima gemlengan ti jalma atawa jawara kahot nyaeta saperti Bahrowi. Ari lumampahna ka panenyoan teh Andi mah teu nyahorek ka mana-kamanana mah sabab Bahrowi teu ngomongkeun maksudna oge, manehna ge teu loba tatanya. Harita Bahrowi sapara kanca geus narpi ka batu gede. Nyimpang heula ka imahna Sudinta, maksudna reureuh heula bari sakalian mulihkeun tanaga. Anjog ka batu gede harita kabeneran aya acara ngadu hayam anu bogan alpukahna teh nyaeta Kilomri anu ti payun ngadu hayam teh. Ayeuna ngadu deui hayam. Jalma-jalma anu memang kabeukina ngadu hayam geus ngarariung di pakalangan. Kabeneran harita aya Ki Jantra jawara Ciaro anu jadi saingan Bahrowi dina hal babadog jeung rarampog. Hahaha. Ngimpi naon euy? Bisa papanggih jeung jawara Gajah Ngambung? Bagea Bahrowi. Ceuk Ki Jantra ngabageakeun ka Bahrowi. Geuning anu siampak jawara Ciaro nuhun atuh. Jika nama menang hasil mucekil tadi pentingnya lantaran ayeuna bisa ngabobotohan hayam jagoanana. Bahrowi ngadonder sindir sampir ka Ki Jantra. Hahaha, lumayan we Bahrowi. Geuningan ayeuna mah Andika teh bet mamawa beunceul. Bari beunceul oge buntung geuning. Ceuk Ki Jantra kituna teh bari ngareret ka Andi. Atuh ngadenge kitu Andi langsung kahudang amarahna, tapi manehna ukur bisa nahan dina jero dada sabab Bahrowi langsung namalang. Ieu mah beunceul oge lain samarangan jeung Ki Jantra. Beunceul ieu mah bisa ngelehkeun jangkrik anu biasana ukur dicada di jero liang deui. Bahrowi malikeun omongan ku sindiran. Anu araya didinya geus teu hate mah, geus teg wae hate mah rasa dumeh. Ieu dua jawara can nanaon geus ngayakeun pamolah anu moal pihadeun.
Komo deui harita Bahrowi ngadon ngabobotohan si Mega hayamna bogana Darwiji. Ari Ki Jantra ngajagokeun si Kilat hayamna Ki Lomri. Atuh dina derna teh ngadon pada bobotoh silih kekeak, silih sindir. Komo deui pas harita si Mega teh eleh deui. Eta bobotoh si Kilat rabul ka pakalangan ngarengklak jaroged. Malah aya oge anu nepi ka totonggengan moretekeun bujur kerodna sagala rupa. Poharanya palawargi Bahrowi kacida ngaheabna beungeutna euceuy pamilu nahan kaamek. Sudin tamah lamun teu dicaram sigana geus hayang luncat ka pakalangan bakating ku ngarasa asa dihina. Geus kitu giliran hayam si Bohim anak buah Ki Jantra anu ngaranna si Gagak lumayung ngalawan si Jalak hayam Ki Manta. Tapi dasar teh acan ogena naon hayam Ki Manta teh ngadon kabur. Hahaha, cik atuh euy. Ari hayam sayur mah montong digobog ka pakalangan. Cacak gue anguran mah pake opor. Hahaha. Ayeuna mah nu wani ngalawan si Cagak. Saha sok? Yeuh cokot duit kaula. Lamun kurang tah beuheung aing tanona. Ki Jantra hohoak bari ngaluarkeun duit sakanyut kundang. Nah atuh anak celengkeung teh Ani ngomong, Ki Jantra, lamun ngalawan bogana kuring kira-kira eta duit yang beung bener beung rek dipasrahkeun. Cek Ani anu tita tadi geus teu kuat ku ningali polahna Ki Jantra. Hahaha. Geuning beuncuh teu bisa nyoara euy. Bisa nyoara geuning beuncuh teh euy. Yo, dengekeun cakur nu aya di dieu. Nah, tiraha si Jantra sudah kana janji tara mayar tarohan cadu keur kaula mah. Ki Jantra keukeuh bari nyindiran Bahrowi anu memang sok tara mayar tarohan. Ari Bahrowi anu geus ngagedur nafsu tambah bingung. Da puguh apanan Ani mah sidik teu mawa hayam. Nya heug atuh Pajangkrik Ki Jantra, cek Andi bari terus manehna susuit. Nah tuh teu lila siat wae atuh eta mah si ruyuk nyirorot ti luhur cek wae eunteup di tengah pakalangan. Eta mah sakur hayam anu araya di dinya boh anu keur dikurungan dina ranggap, boh anu keur dikencarkeun kontan pating kareok sabab ningali musuh bubuyutanana anu aya di pakalangan. Sorot panona galakna karurat reret bari sakapeung dungak dengdek. Kitu oge aya hayam anu dijagokeun ku Ki Jantra langsung ngagalaprak anu saterusna kabur. Geningan eta si Gagak teh can naon oge geus kabur Ki Jantra. Cek Ani bari seserengehan petana teh bangun anu nyeceleh ka Ki Jantra. Sabab tadi ngarasa teu ngeunah disebut beunceuk bari nyabit-nyabit buntung sagala rupa. Ai sugan mah teu hideung ieu bebenyit teh. Ku aing jeung silanyap ieu malawana. Cek Ki Jantra bari ngaragamang kana bedogna. Nafsuna geus lain dikieuna ngarasa dilece ku budak satepak. Ho, cek kaula oge mah ieu mah beunceuk pika seurieun Jantra euy. Ho. Bahrowi seurinya kakak bari nyang hareup ka Ki Jantra kop oge manehna kana perah bedogna. Kayak punten sabar Pak Bahrowi, ulah ngajurung nafsu mugi ulah kata terasan riributan nun sing hawatos ka abdi. Cek Ki Lomri bari sirilik ka Ki Jantra geus kitu sirilik ka Bahrowi. Peta lakuna estuning gugup naker. Sieun katempuhan pangpangna mah sabab manehna anu boga alpukah ngadu hayam di dinya teh. Ari pada meper ku sarerea mah Bahrowi jeung Ki Jantra harita mah untungna teh nurut. Kedeui cenah lamun ngarasa panasaran mah lamun ngadu hayam geus beres. Bahrowi mah boga kapamikiran nanaonan cenah bet riributan jeung Ki Jantra. Keur mah manehna teh apanan aya maksud nu mandiri matak datang ka Batu Gede oge.
lamun ayeuna nepi ka patelak jeung Ki Jantra teu ulah-ulah malah maksudna oge jadi bolai. Keur mah Ki Jantra teh bisa disebut lain lawan enteng-enteng, jabati eta baladna oge satilu-tilu, sedang manehna ukur tiluan ka opat ani anu ceuk pikirna can bisa diandalkeun. Mikir kadinya Bahrowi teu loba omong leos bae ninggalkeun eta tempat ngajugjug deui ka Imah Sudinta. Ki Jantra mah ukur melongkeun pinuh ku kaceuceub, sedengkeun Ki Lomri ukur narik napas jero naker, dina ngarahuhna teh semu berat. Tapi paromanana mah ngadadak jadi marah mai deui, geus kitu mah der deui bae ngabar hayam teh dituluykeun. Palawargi sadayana, pikeun Ani mah aya di Batu Gede teh jadi nungtun ingetanana ka Aki Surdi anu jeung Nini Uti. Ongkoh ngarasa dosa deui init ninggalkeun anu geus ngukut manehna. Komo sanggeus ngadenge yen Bahrowi dina peuting engke teh rek kapanenjoan deuk ngadatangan imahna Ki Jatma, ku kituna jadi nambahan gegebegan kana hatena sabab tangtu bakal tepung jeung Aki Surdi. Oh nani ngadon ngahulang lain kadua atuh rek diajak ke panenjoan teh apaan bisa panggil yang bapak hidup. Cek Bahrowi melong ka Ani anu siga keur jauh paninengan. Nakengeng kitu Pak, nepangan Bapak. Ngapek wae atuh jalu ngan omah teh ulah carita naon oge ulah terus ngarelap sing inget kana janji Ani. Bahrowi saterusna ngingetan lantaran Ani teh geus kedal janji rek saterusna mimilu ka manehna. Oh Bapak, mugi cing percanten we atuh Pak. Tembal Ani pinuh ku kabunga. Halus gatuh hari kitu mah juga ditu gerarara hitung-hitung sasa di antara gajang isukan. Cek Bahrowi anu satuluy namah maranehna nuluykeun babadamian ngatur siasat jeung baladna. Ani bari ngagoler teh ngadon ngalamun Aki Surdi mapantes keur naraon. Lalembutan Ani miheulaan nginget-nginget deui jajalaneun anu kungsi di sorang. Breh inget kana tangkal kiara anu kungsi dipake reureuh. Tidinya kebat muru lembur pasir banteng beras katungtung jalan jajahan anu panjang sakebatna leok belah kenca ebreh ngabulungbung jalan anu berasna kaleles antukna anjog ka Cipancar lembur matuh karang pamidangan tempat suka duka zaman keur budak. Ku anteng ngalamun di barung rasa capek antukna reup bae Andi sare kerek nyegrek ti branaker. Peutingna Bahrowi Sudinta Katut Ardasim jeung Ani geus ngarungkuk ninggalkeun Batu Gede keur mah jalan anu disorang teh jaremet tur harieum rungkun saliara ngagigidig atuh anu ditincak oge barala ngajejemrung pinuh ku jukut katurug harita teh kaayaan poek. Bulan ukur sacaangna cahaya bentang anu pating kartip nya munasabah lamun sajajalan teh maredong teka tempo curug-curug acan. Atuh pikeun Bahrowi jeung baladna anu geus biasa lumaku dinu poek teh kacidang nguntungkeunana jadi tumanina sabab tangtu moal aya nu ngangnenan. Anjog ka panenjoan teh geus simpe naker sog ka imah Ki Jatma geus jempling. Keur mah imahna nenggang ti tatangga katambah nu boga imah geus marenahkeun maneh ti sore mula. Kabeneran deui pamajikan Ki Jatma keur indit ka kolotna ngan harita di imahna aya semah ti kadungora madtasim lanceuk pituin Ki Jatma. Bahrowi geus aya di hareupeun imah Ki Jatma. Ari Ani manehna kacida bingungna kahiji manehna teh geus sono ka Aki Surdi tapi lamun nepongan teh pastina bakal dicanet moal diijinan indit deui. Kaduana manehna sieun kanyahoan ku urang lembur lamun manehna mimilu ka Bahrowi. Karunya ka Aki Surdi sok sieun jadi panemblehan lamun ayeuna imah Ki Jatma kamalingan teh tangtuna warga nyatawa jalma-jalma nyangkana manehna nu nuduhkeunana. Can rengse mikir sajorelat katingali Bahrowi jeung baladna geus pating garajleng ka pipir imah Ki Jatma.
Ku kituna Ani teu mikir deui, balecat we muru ka Imah Aki Surdi ngan teu unggah, tapi ngadon kapipir terus kurah koreh kana tolomong butut. Aya nu dicokot sing horeng sumpit jeung pasarna sababaraha hiji. Ari Bahrowi sanggeus hasil muka panto dapur ku cara nyokel cemped, lalaunan muka panto terus blas-blus ararasup. Lantaran poek teka titenan lamun di dapur teh aya nu keur sare dina bale. Terus maranehna teh muru tengah imah, sabot kitu si Bopeng anu keur sare dina bale lilir pas pisan jeung Bahrowi muka panto. Atuh puguh we si Bopeng reuas ningali 3 jalma anu beungeutna ditararegos ku lawon beureum kacaangan ku lampu cempor di tengah imah. Bangsat! Bangsat! Kontan si Bopeng ngagorowok bari sakilat nyokot bedog terus narajang ka Bahrowi sabaladna. Aduh, kacang keluar. Kacang keluar woi. Cek Bahrowi jelung-jelung luncat ka lawang panto dapur dituturkeun ku Sudinta jeung Ardasim. Bangsat! 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 Bopeng terus gogorowokan bari ngudag keluar. Si Kemed anu ngadenge sobatna gogorowokan teh langsung hudang jeleng nuturkeun bari bedog geus dilagar. Sedengkeun Ki Jatma jeung Mad Tasim ngadenge ribut-ribut teh ngarorejat sarta jung jeleng kalaluar ti panto hareup. Breh katempo si Bopeng jeung si Kemed anu keur campuh ngalawanan 3 jalma anu beungeutna ditaragos. Gajeleng Mad Tasim dituturkeun ku Ki Jatma muru ka Bahrowi anu kaitung pangbadagna. Hiuk bedogna dihematkeun rek narok sirah. Sedeng Ki Jatma ngajorelat muru ka Sudinta. Ari si Kemed mah keur campuh patutunggalan jeung tukang es. Aduh. Punten para wargi, waktosna tos nyekapan. Aduh, mangka nuju ramenya. Tan pisan para wargi manawi enjing pageto urang teraskeun deui ku Mang hancana. Punten ya ka Mang Jejen, Mang Ade, oge ka Mang Aep anu satia ngadangukeun bari dadapangan, oge ka Mamah tadi soreang. Punten pisan ya waktosna parantos teu nyekapan atuh Mang mung sakitu wae munut mungkur. Urang teuneun di handeuleum hieum tuna di hanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang disamper deui. Mangga atuh wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag permios.